Asidiki TV. Mbak Siri hari aja kunaon sih Allah Robi naik salib aing riweuh ngaji acan disebutkeun kasep Gusti nu Agung moal balik ya rempah gitu jeung gagang mik warna beureum sorban aing beureum kursi beureum meja beureum ieu beureum karpet hejo ieu warna hejo nah yang di pelongoy itu ku kade jadi kanannya itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam sing kuring mudah-mudahan sing lebet ka surgana. Anu ditukang tengawalar salam sing kuring didoakeun ku sing kuring bu. Mudah-mudahan balik ti dieu sing pasea jeung salakina. Anu di luhur anu make baju hijau-hijau mudah-mudahan sing langkung geus bal-balik bagjan nutaya hingga napingah apar watas suta pingah ka giri-giri wirihing tina ieu wengi urang sadaya kumpul ngariung bongok karonyok mudah-mudahan kulan sing tiasa kacatat kumantena junjunan urang sadaya jantan umatna bin ahlil jannah hayang asup ka surga hari aing tuluk salam jawabna meni carencang. Apakah ada yang salah dengan diriku? Kenapa dirimu malah mencerong karena banget aing? Lain ngajawab baca Gusti waduh. Betul. Jadi yang kita kumpul di sini saya doakan semoga Allah kabul hajatnya. Beda belum banget tukang eta ngumpul. Aku berjanji. Nah, aja jeung seri. Apakah ada yang salah dengan perkataanku? Kenapa of do you don't just dance open? Karti. Sarwa aing teh nyaho. Ya.
Jadi ibu sadayana ieu anu teu ngawala salam simpul teh berarti can nyaratu. Da beda nu geus nyatu mah bedas. Sok dia bantarik loh. Dan ucapan itu. Malaikat Israil geus datang. Lain mikir saya ucap. Jadi mukodi mah simpuring-iring meti payun anu nembe teh santri simpuring. Ya. Bisik aya dina bahasana rada teu reugeus heula aja. Da mengarana ge budak ora keur belek kesenteng ge. Nah, jadi disuruh salah wae teh belek kesenteng mah salah. Boleh senang. Teu. Nu kabeh hatur ais mangampi ieu wewengkon anu kusim kuring dipika hormat kalayan dimuliakeun Allah kersana Bapak RT. Baca nu taya hinggana Bapak RT ku anjeun. RT Bapak RT 08 ayat mana? Oh biasa wae. Biasa wae kebejalan aja. Walot. Biasa wae. Apakah engkau karena melihat diriku? Pandangan pertama awal aku berjumpa asik nu balik nu kebiatur ais mangapi wewengkon Bapak RT 08 ayat aing nanya teh RT saya ucap kita di teh ayah Pak RT mana ayah sabaraha RT di dia ayah 5 mana Bapak RT hiji bobo halus Bapak RT 2 ayah mana wah teh hebat RT 3 ayah mana mantap RT 4 eta deui macung eta deui aya RT 4 alhamdulillah RT 5 si akang eta deui mana oh eta teh bu RT oh burete anu kusim kuring sangat dimuliakeun teh cicing derajat anjeun paling tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah sababna RT mah nepikeun karena tidak sajadah nepi karam jadah apal. Sok sebener lamun datang paya nu pasea datang ka saha RT apaleun babalak si lurah moal sadeh cicing teh mumpung aing di luar panggung cicing sok lamun ayeuna aya raskin datang saha anu ngabagikeun RT ojek masyarakat teh nah ada ti luhur mah bagian RW 10 RW salapan teh 10 karung nah jadi salapan karung sebelah kok jujur RT di dia mah matak derajat RT mah nepikeun ka dikinana beak dengka aya BLT aya bantuan saha nu pangeulana dicarekan berarti banget tuh masa jarekan gue RT
bari palebah aya bantuan mah pangheulanan nu disalahkeun teh alus eta rakyat teladan. Paribasa ho da si RT mah menang BLT teh da eta dulurna wongku. Da mani abdi teh ambek ka si RT teh. Si RT mah teu ngarasakeun nyerina hate. Padahal nalika ceuk si RT, hei, ocok Pak RW aep dengekeun kabehan. Wayahna enjing kerja bakti. Eueuh daratang kabeh. Ceuk mu ieu alasan bade angkat ka dayeuh. Palebah diajak kahadean mah mumul, tapi palebah aya bantuan pangheulana mikir sia. Cicing teh kumaha uing teh. Oh, ada palebah RT we nu beak dengkak dicarekan. Pan RT teh kumaha ceuk RW. Ceuk RW teh nya. Mah ceuk ades. Matak Pak Kades mah nepi ka ayeuna nepikeun kangke di sekolah teh pasti dipanggil teh ACP moal budak we dipanggil teh. Da anu disebut encep mah da budak. Nya. Matak sim kuring lamun hayang maju na ieu nagara, maju tong jauh teuing lah nagara jauh teuing. Lamun hayang maju na ieu kampung, maka anu kudu amanah, anu kudu tanggung jawab. Kades. Ya. Jadi lamun teu beneran ngurusna ieu wilayah teh nu disalahkeun teh saha? Pangkari deui situ jiga nu ambek atuh. Biasa we. Ngan alhamdulillah aing mah karek get can dibere nyatu acan. Pangheulana nu mere rokok teh Kades berarti Pak Kades teh amanah. Leres. Lamun kira-kira teh amanah mah tapung we. Ngan insyaallah Pak Kades mah Palurah Acep mah tinginahnya heueuh urang Sunda mah gara-gara Acep. Ae. Euis. Mata kurang doakeun mudah-mudahan ieu pakersana Bapak RW sing panjang yuswana amin. Disehatkeun lahir jeung batina amin. Kalayan mudah-mudahan ieu pae sing tambih-tambih garwana amin. Nah, ibu juga nu ambek ka Pak RW. Hah? Ulah. Jikalau engkau menyarankan Pak RW tidak boleh punya lagi istri, maka ibu cepatlah datang menghadap Allah minta unjukkan ke jejewet eta Al-Qur'an. So. Ya, mata kurang doakan mudah-mudahan ya Pak Aep, Pak RW nya mudah-mudahan sing rizkina ku Allah digampilkeun. Bojona sing disolehah, pala putra putrina sing soleh pur soleh. Oge nu teu kakantun kusim kuring kersana ais pangampih Bapak Lurah ku anjeun pajak. Bagja Ibu Bapak saya urang doakeun mudah-mudahan kersana Bapak Lurah ku anjeun. Mudah-mudahan Bapak Lurah panjang kunjung segala derajatna. Mudah-mudahan dia Bapak Lurah sing diangkat darajat yang bisa anjeun atur amanah kanu jadi rakyat jodohan kajayatna.
mudah-mudahan garwana sing janten teladan anu janten sadayana warga ieu desa asa suka maju suka 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 maju bagian kanan ubada mah wing anu bagian boborowokan ari palepat duit bah kusi mawalak si iyo ada wing ke para mana ada tuh berani naon kusi ya tata ba damang kulan sadaya naju alhamdulillah palebah dia batu palebah hejo tiga hap jeung garis nini oge geuningan Masya Allah belah dia tahu Gusti nu agung ya Allah bagja kuring ya tidak wangi ieu tiasa silaturahim jeung ieu dulur-dulur sadaya dagulan belah ieu aya nu geulis jeung jua coba dipanggung deh cing atuh teh kenalan teh hai Gusti nu agung ai dia balurah nyawer 200.000 karek balurah ieu teh can Pak RW mangane heuh ai ge pokona mah beuting mah ini jangan duit teh teu nu ngaji mah bagian amal heuh geus bae kulan pacan Bapak RT turang indro keroana turang Pak RT di baga yo Pak RT naon ieu Bapak RW bagian lamun seksim kuring Bapak RW naik ka luhur panggung eta Bapak RW
Sahan nanya Dewi mantap ya. Oh di gula aing penting ieu kareku menang duit teh kana jakal anger we Dewi mah moal bu ieu bu pagawean di kokodok we Dewi mah bu ieu sebenarnya bagus cangkel bu ieu teh ngaji manaonan kana kahoyong Pak RW sareng wanting we ieu teh matan simpuring teh kaget Pak itu jeung kawita simpuring teh moal nyanak ku ieu ngan simpuring teh jujur geus naon geus ngaingakeun dek nyanak golek dan cek simpuring lamun dek nyanak golek lamun teu jeung panayagan moal rame jadi simpuring teh kapaksa we jeung panayagan dikerit ya untung teu dibawa jeung gamelanana dek bayar sabaraha da aing can apa ieu bayar sabaraha kieu teh ya jamaah dik nyawer dan baik ke jamaahnya guys saya nama uang sing cali gelah sama dek janggamnya nyalah kumaha wae penting bagus menang duit tuh yang dek balik dewe bu darah mangkulan sadayana wa di sejak ngiring bedel dua kanggo sadaya dulur-dulur uwa nu aya di pakampungan ieu teh naon nami kampung teh Ciwa Lengke. Ciwa teh berarti lengke teh naon lengkeng berarti di dia mah loba lengkeng mah loba lengke leres jadi uwa teh di dia tempat japingah nu daya inggana pingah awar wata suka pingah ka giri-giri naon sababna teu gugur teu angin da salarasna dina wengi ieu teh uwa teh kena angkat bu kakuningan dan tumeh kersana kuanting anu dongkapna jadi uwa teh kaeraan kuanting teh da CS uwa eta teh lamun keur bebedas-bedasan teh batak dek nanya uwa ka ibu bapak sadayana Ari Bupati Kabupaten Bandung saha singkatnya satu Bapak Dadang Supriyatna cara surang dia mah tuh bagja jadi Bupati Bandung teh Bapak Dadang luar biasa keprok naon sababna uwa teh bagja jeung ungah ku ayana Bupati Bandung teh naon sababna prestasi anu diangkil ku anjeunna 300 leuwih eta kabagjaan keluarga Kabupaten Bandung moal aya ceuk tuh penghargaan kamari di Indosiar menang award kemarin teh dina televisi uing lalajo Dadang Supriyatna dah dirinya si berdas ya baja ibu baja gaduh Bupati anu rapekan baja nu nyahan karahayatna merhatikeun karahayatna tah eta teh sarua jeung lurah Aceh teh nyahan dedehan luarasan maju mundur lah
ieu pamerintahan gumantung anu jadi pamimpina terbalik maka moal balik ka rahayang laras. Nah tiwa mah kitu we heula samentawis bagian ngaji mah heuge da giliran amanya Bu itu jamu ya ida bagian ama we lah da paloba eta nama heueuh da buat teh ambak mah ambek gitu da paloba nu kana ditu mah buat bagian diasupkeun we nya matak sim kuring mah hirupna kusaha Bu ari kuring hirupna kusaha ku dalang ku ama matak awewe mah Pak abdi rek naos Pak ari nu kieu teh naon namina ari nu kieu naon namina Bismillah mah cung anu tiasa ieu teh ngaranna teh sampurit matak di mana-mana dicekel ieuna dicekel matak hirup teh kunaon kuleungeun sok aya nu bapa oge hirupna kusaha ayo itu salah abdi nyaro jeung seuri matak sakumaha lalaki langit lalanan jagat mayunan awewe mah paeh kabeh oge ya matak tong sok culangung ka awewe teh nah itu hiji dua opat leusia genep dilepan heula lain hahaha nu kabeh atur kersana Ibu Eis Bu Ici Bu Mimin Bu Kokom ari aya kabeh ya teh Gusti nu aku hah CRT Bu Tari hah Bu Ai hah nya Bu Tari pikuing oge ih mun bari asal malah lotot urang deui mending kumelis Bu RT Pak RT na aya di mana nuju damel oh teu damang urang doakeun meureun sing enggal damang amin nya sabab lamun ka ditu nangke carogena Bu RT teu damang keras pan riweuh nya mata kurang doakeun jadi dina wengi urang sadayana teh ayeuna kumpul ngariung teh sejan naon hah mi eling kau hai halo hai kenapa kita jadi ribu malah ke dia wengi ieu urang ngariung teh dina raraga mi eling HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia anu kasabaraha anu ka-7 salapan Ibu tadi disebutkan kumurang kali iya banyak orang yang mengklaim bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah bukan orang-orang Indonesia betul ya anu ngamerdekakeun Republik Indonesia teh saha para kiai para ajengan betul para santri para petani para pejuang ini merdeka ini bukan satu hanya hadiah dari siapa dari kaum penjajah sanes oh diberi di Jepang bukan
nalika Jepang mundur oleh sekutu, Jepang mundur tidinya ketika Bung Karno dan Bung Hatta menghadap bernegosiasi dengan mereka. Ya. Apal Bu? Apal? Pada tanggal 15 ketika Bung Karno bersama Bung Hatta ketika negosiasi dengan mereka, ada segerombolan para pemuda-pemudi layak dan pantas seperti Karang Taruna RW. Dan inilah tanpa ada tangan-tangan kekuatan pemuda-pemudi RW 9 belum tentu adanya panggung semegah ini. Maka aku apresiasi sekali buat Karang Taruna RW 09. Ya. Ibu bangga, Bapak bahagia tidak ketika bisa mengayakan, ya? Hah? Ya, mengayakan. Ai lamai saha? Ini riwa kumaha aing we atuh. Mengadakan ai bibir aing. Oh. Ketika mengadakan perundingan dengan orang Jepang, Jepang ai uing naon bieu ngomong eta teh cepil salira anu kurang aing meni ulah we heuh. Hah? Oh, leho. Ya. Tah ketika Jepang begitu mundur oleh pihak sekutu, segerombolan pemuda dengan tahu bahwa kalau seandainya tidak secepatnya dimerdekakan, maka akan menjadi buah si malakama. Maka ketika Bung Karno sebelum datang, sesudah datang, Bung Karno langsung diculik. Saha anu nyulikna? Ayo, siapa yang tahu yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Hujan. Hujan. Tapi sarua jeung pun anak karena Fauzan Ahmad Asri. Oh, lamun ningali awewe urang dieu oh. Makanya nak aing kasep oh. Mana? Tenyangan tenanyakeun. Mari pede pun bae. Ini sedang. Ayo siapa yang tahu anu nyulik Bung Karno dan Bung Hatta? Ayo. Pemuda ya teh pemuda aja pemuda. Saha ngaranna? Sok buka Google. Hayo buka Google. Aing hafal ke buka Google sia. Cacing heula. Oh. Cicing. Iji apa lah muka cacing kita Sukarni terus Ikana terus hah naon Aidit Wairul Saleh biasa wae aing nyaho hayang kapangar ku aing me aing bogo teh hayang teuing nyai kira-kira daek jadi nomor 3 mah keun bae nya ditong nurutan kasepuhan punten nya da abdi mah bahasana kieu wios teu kenging ambaknya dan lamun bade masiano mangga we gitu pilih aya nu anom di dieu gitu.
Eta Soekarni tahu bahwa ketika Bung Hatta dan Bung Karno selepas cing yo uing mah soalnya can pernah ngalaman kesepuan orang sareng nu di Lebet tahu sejarah ketika Bung Karno datang langsung diculik nu disebatna di Rengas Dengklok. Eta Rengas Dengklok teh daerah mana? Karawang. Maka eta pemuda meminta pada tanggal 16 Agustus untuk secepatnya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak muda dulu dia tahu persis jikalau seandainya nanti ditunda-tunda maka akan terjadi penjajahan kembali, Belanda akan masuk karena disitulah kekosongan pemerintah. Maka tanggal 16 meminta ya Bung Karno untuk menyetuskan proklamasi. Kata Bung Karno nanti saja, sekarang. Nah jadi pemuda RW Salapan harus tegas ke Pak RW. Pak RW kalau tidak saat ini mau kapan lagi kita berbuat baik untuk masyarakat. Kan gitu. Ya, maka kata Bung Karno, datangkan 1000 pemuda. Berapa? Ayo. Berapa kata Bung Karno teh? Hadirkan. Ayo, berapa? Hah? 1000 pemuda. Hah? Cu RT mah kemana weh 100. Ayo siapa yang tahu? Hadirkan. Makanya pas begitu Bung Karno mengatakan kita besok tanggal 17 kita nyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kemerdekaan ini bukan semata-mata hadiah dari orang-orang Jepang. Belanda. Berapa ratus tahun kita dijajah oleh mereka? Hah? 350? Bayangkan Bu. Maka ketika proklamasi terdengar di seluruh negara yang kita cintai ini, maka disitulah tidak ada yang berani masuk kembali kepada dan menjajaki kita. Mata kadaya pemuda tengi ke sebelah kok. Mata kieu teh negara kesatuan teh menang naon? Menang darah bercucuran, nya. Nepikeun ka awara culdog-dog tinggal naon? Culdog naon? Lain sateu cul pamajikan, sok teruskeun ke kesepuhan. Dages nepikeun pamajikan diantep, anak diculkeun. Naon? Berjuang melaan negara. Toh pati jiwara. Tah ayeuna urang sadayana mata kuing masuk aneh. Ku RT jeung ku Pak RW Salapan Pak nitah masangkeun bendera ge maneh hararese. Betul Pak RW? Ya. Masangkeun umul-umul baheula mah hayang nancepkeun bendera merah putih harus mengeluarkan darah. Ayeuna mah tinggal celek masangkeun dahara rese eta teh. Aya ku pirajunan kaharup meuli ulah bendera cek nu tukang dagang teh. Ah bendera sabaraha pangaosna? 50.000 mun mahal-mahal teuing. Mikir atuh. Baheula mah hayang bendera merah putih berkibar teh hese nyawa taruhanna urang 50.000 masih kena nawar si belekok teh aya urang dia mikir ketika kita ingin berkumpul seperti ini boro-boro Pak bujang-bujang urang sadayana bisa kumpul ngariung eueuh baheula mah kikieuan teh. Sok tanyakeun ka kasepuhan, karek ngariwang limaan, genepan tujuan ge nya bangsa. Geus disebut teh naon disebut teh?
yen rek mengkudeta baheula mah Pak nya baheula ruang riung kieu teh ayeuna pan ieu bebas urang maka fabi ayyi alai rabbikum tukadiban nikmat apa yang kau dustakan kata Allah dibere ku Allah kemerdekaan dibere nikmat ku Allah tapi malah naon malah moporekeun kana kanyaah kadeudeuh Allah ieu mah pagawean tabung yang merdekanya matak jelema pang hade-hade na pang sabar-sabarna di kampung ieu nanti deh Ciwalengke tapi dah insya Allah di Ciwalengke masa roleh bapak-bapak nya matak pang sabar-sabarna di Ciwalengke sahalam dunia tukang musuh ada bener tukang musuh mah ngesian kemerdekaan teh ku sabarna beak dengka katu nya da malah aya tukang musuh mah kahujanan kapanasan teweleh ngajadogna jojongkok sok sanajan cangkelengan tapi terjadi masalah penting hukum menyangkut hukum masuk sebarisan aja cicing sok bayangkan sabar-sabarna tukang usaha panas ngingkah tina pakalangan henteu patak aing mah ka tukang usaha aing teruskeun usaha terus keun bae teruslah engkau berjuang disiksa ku eta laut dadaek wae eta teh hujan panci golgo cokorna di kana kosikon di kana jojorong di payung barjung nyingkah henteu sabar teu panas make payung jongkok kene dina jojodong nyingkah teu sabar teu mang sabar-sabarna pamaji salaki ibu naon eta teh ngeusian kemerdekaan Republik Indonesia nah jika nu ngewa Pak Kiai teu ngewa aing malah nyaah ka tukang musuh teh dua matana mencrong kana kukumul ceuk pamajikanna teh bapana nah teu mikir cik atuh duit teh pake keur meuli dangeuna ya dijawab teh ari mama apaan ke lamun kenging lauk teh pangkar ngodangeuna cerdasna tukang moal aya mengisi kemerdekaan kusah ya moal aya sabarna ceuk uing oge musadan lohor doinya mangkalin can mebenangan ojek ku sabeulah teh kunaon geus lohor ngingkah teu sabar teu ih ceuk Allah teh digeroan deui hayya alal falah iya ka dieu ieu kabagjaan keur anjeun ka dieu kumaha cek tukang musuh sakedap da candrengsek ngisi kemerdekaan punten ka musuh abdi mah teu ambek teraskeun mengpeung neraka lega kene aing kabayang ke jaga dilak-lakan dina neraka jahanam eta di umpanan ku lahu
urang ngecek meta cek minantuna teh torojol bapana modal tah eta mata anu pang alus-alusna nya laras. Bolehkah kita mancing? Silakan. Aku after you. Ya Nisa? Oke, thank you. Lanjut. Jod. Hari ibu kunaon jujur. Heh. Eca, hari abi be nyarios naon? Naon lanjut. Lanjut, Pak. Urang dia mah awewe teh. Ngerti. Sakana suatu teh carokah, carokah. Calokah loh. Oh, dan nyebut adalah Pak abi rek ngaos. Bapak wantun teh tadi nyebut kanjut. Dah henteunya. Da iya ibu-ibu nu nyebut ke amit amun nya karesepna ho. Nomor hiji. Aigo. Nomor hiji cenah beuki parah. Beuki penting beuki edan. Aduh mal teruskan tahu Pak Lurah. Iya warga salira beuki error putih-putih. Wajar gede kanjut nomor hiji. Hai Gusti Nu Agung. Oh, itu di lawanan lagi ku golek aing jadi era. Temen tongpul karpur ngerti gocak. Aing istighfar atuh. Gusti Nu Agung. Ya. Saha teu bogaan? Cintong bebejak ka aing atuh. Bisik hayang. Aja wios kasa jantan nomor 3. Hah? Sungguh terlalu. Jika tuh aing kanu 65 tahun mah we. Pada we kieu teh mah dah oh. Jadi mumpung pun anak kageur ngeusian di ditu ya. Heeh. Udah ari ieu mah security-na tara bocor. Aing Gusti Nu Agung. Iya, kemerdekaan urang hayang kieu teh sebeleke Pak. Matakan fain ta'dana rabbukum lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya Pak, dek iraha deui urang geus sian hirup di alam dunia. Nya, cek geus tunduh acan cek. Acan. Tong pasea. Setelu dikene ngajeng ngadon pasea bentuk kemerdekaan. Acan merdeka hari ujang. Pantesan. Malah kalau si baledo ge. Hah? Dak RT? RT. Kok udah RT jadi. Tai teh kumaha itu. Tong paseha. Mun ada di luhur bagus. Kenapa Bu? Kita ingat ketika kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, ingat kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia ila kajaba keur ibadah ka mantena Allah. Ayeuna urang dibere kemerdekaan, dibere kebebasan. Malah ku urang dibogorekeun pes jieun kahadean. Isi kemerdekaan ini Bu. Osian kemerdekaan ieu Pak. Lain ieu mah jeung tatangga pasea.
Aya orang dia jeung tetangga pasea. Daya. Aya. Aya wae. Pak, Bu. Hah? Nah, saya bilang parut buruan. Nah, Ibu, kita ini sudah RT. Ini RT. Bu RT. Ya, Pak. Ketika kita mau lahir ke alam dunia, kita ini sudah kontrak perjanjian, Pak. Naon, Bu? Kontrak perjanji dengan siapa? Jeung Allah urang teh. Ketika ruh urang dek ditanya, rek dilebetkeun kana waruga manusia nu diciptakeun ku Allah sadaya ditalek, Pak. Gunung ditanya ku Allah hari aja siap ku kami dijadikan makhluk anu pangmulyana cek gunung non Gusti teuan pun kuring kudu jadi manusia non jalma non makhluk anu panghadena mungguit salira Gusti mangga tanyakeun atuh kanu sanes Gusti ditanyakeun ka hamparan sakabeh nu diciptakeun ku Guru Kawasa kabeh nolak teu sanggup lintang ka ruhna manusia ditanya anjeun siap dimuliakeun ku Allah. Ya. Begitu nyanggem bala cek eta bumi cek eta siru kabeh nyanggem siap begitu lahir ka muka bumi eta jabang bayi keluar tina eta ya keluar tina eta eta we pokona mah Ibu tong sok ngerakeun ingat teh mani kudu wae diidaharkeun urang dieu mah palu lah Pak Rwe tadi ya aing jumpa Rwe ame teu era Pak Rwe naik kana bangun aing we Cici lain ka sorry serius deh Rwe minjam mic Cici Palura mah saya. Oke Palura mah di terakhir 10 bagian nyarios. Pak RW. Dia teh sudah akhir ininya. Ibu masalah kasalila teh sebutkeun eta teh teu meunang kudu jelas. Itu jadi cicing di tengah Pak RW miriweuh. Pak RW, hari masyarakat salira kumaha sareng Pak RW? Alhamdulillah. Aku mah tahu alhamdulillah naon atuh. Cek jelas. Dibalikeun ku aing. Hiji. Sok Pak RW, tuh cocok. Tos biasa ngasupkeun jeung kanu. Batak mikir bisa coplok. Mangga Pak RW. Lajeng. Dari pengurus mah mohon sami sareng muhajat. Sumohon. Bade sae ngomong ke Mohon. komo lamun goreng. Saha eta teh? Sarakat mikir sekalain Pak sorry. Cicing baru cerekan gue tuh jadi boga kahayang gawe ngumpul jadi lo boga kahayang teh jika nu alus ngan kalau bagus menang
Cul. Cul we poho rempang deuk kumaha majuna ieu wilayah ya. Oh iya ya kalau wae. Nah jadi warga Pak RW teh kadang eling kadang teling kadang edan tuh begi jam 12 dia soalnya ngulotot iya aing urang dia di kasadarian teh aing makanya aing teh isuk teh beurang teh kudu langsung ka kuningan teh aing teh dalam mulai Pak RW nu onangna aing teh hayang kan sieun ku Pak RW oh bagur Pak RW na soleh oh tara salingkuh ka pamajikan oge. Tenang, semuanya tenang. Ini kita dengarkan dendangan lagu Bu RW. Apa yang kau katakan Bu RW? Pokoknya kuat, muali Bu RW. Ya, jadi jujur ya. Kenapa? Karena misi kemerdekaan ini harus ada feedback. Oh. Feedback itu artinya mungkin dia Pak Mama tak selamanya cinta itu meski begini. Yes. Untuk kasih begitu nyata cinta selamanya abadi ya habibi habibi salam Jadi cinta itu tak selamanya indah. Perjuangan Pak RW untuk menjadikan masyarakat yang baik, menjadikan ini Ciwalengke yang baldatun itu tidak mudah membalikan telapak. Betul tidak? Maka butuh proses antara rakyatna, wargana, jeung RW ngahiji blekok.
wargana ngahiji ka RW ngahiji jeung jeung lurah lain RW patukang tonggong jeung lurah na patukang tonggong jeung RW eta teh nu gelo jeung nu eus deuk maju kumaha suka maju mata kita terus lagi maju laras mata ayeuna palura engke aing da apal atuh moal atuh si ganteng kalem atuh tapi tetap walaupun dia adalah tampan cakep mana Bu Lurah? Palura. Tapi dia benar Palura pada soleh. Tinggi, we pemajikan oge. Oh, nu di imah. Tuh di luar mah. Tapi insya Allah, Lurah. Cep, Handana, SPD, Beliau adalah ayeuna pemajikan ada yang ngajedog ngariung. Oh, daek dihandap. Oh, Bu Lurahnya. Da teu hayang teuing sabenerna mah. Diuk dihandap salakina diuk di luhur. Oh, di luhur anu geleng. Ya, pemajikan dihandap. Tapi karena dia merasakan bahwa dia lahir dari rahayat, maka dia pun kembali dengan rahayat. Maka Lurah Cep adalah merupakan fondasi untuk kita bisa majukan langkah ke depannya. Baru dah? Oke? Lanjutkan. Siap? Oh, udah begitu betul. Ya. Mata lanjutkan Pak RW. Oh, jadi Pak RW, ngisi kemerdekaan itu tidak mudah. Maka orang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menikmati kemerdekaan, mata sok aya menyebutkeun cenah aing mah can merdeka, atuh ngajadog potongan cedog di dieu atuh. Ya. Pada ngaklaim pan ayeuna teh NU, orang dia orang NU. Ya. Unyon NU kana saha? Oh nah wae ridho aing. Anu ngamerdekaan Republik Indonesia saha? Anu berjuang toh pati jiwaraga saha? Matak ayeuna dina era kemerdekaan sok Bu singgar tol ka masjid. Naon sababna urang teu apal isuk jaganing geto Ijroil datang ka urang sadaya. Naon nu rek dibikeun payunan Allah. Laras. Ayeuna urang hirup ngagugulung hawa nafsu. Teu boga naon pangbalikan rek kumaha urang sadaya. Laras. Amal teu boga jeung tatangga pasea wae. Saha memutuskeun tali silaturahim finar ka dituna karsa urang sadaya. Matak sim kuring titip. Yuk cicing tuh ngaganggu we keun bahaya paro betaheun di dieu. Laras. Yuk urang jeung tatangga dek jeung saha deui si ajena. Laras. Ayeuna lamun urang gering galinding panas tiris saha? Tatangga, RW, RT, hargai, hormati. Siap? Ya, yuk kita kembali ke era ke belakang. Bagaimana perjuangan mereka bertumpah darah. Berjuangkan lemah cair, pribadi ku pegang hati. Taya basa minta bangulang tarima ikhlas ridha
mana gitu. Cicing betul kan? Tang bisa beli wakil. Siap. Keluarkan suara emasmu. Ayo orang Jawa ini dia ya. Mana? Mbak. Jawabannya yang gede. Cilacap. Dia pada baik karena aku nggih. Aku nih Cilacap. Kita para kanda. Ngerti enggak? Alhamdulillah Mbak. Sok, ibu. Cing atuh lagi sih semangat. Bapak-bapak urang baheula para pejuang semangat. Ayo. Kudu bedas atuh. Ayo. Kita tak kokona teh bedas. So, siap. 1, 2, 3. Lain pedas. Ingat ke Pak Bupati jadi pedas. Pedas. Siap bedaskan, siap. Siap lanjutkan. Siap lanjutkan. Aing lain kampanye ngan ngebejaan. Naon sababna jujur Bu? Guru-guru ngaji anu ku ibu tara dibayar he. Lain kaseri aing ngaku mah. Yo mah ka ustaz teh jeung nyebut teh ikhlas, mah jeung ikhlas. Kudu darek nyatu ikhlas. Geuleuh aing kan. Heeh. Aing we datang ka dieu teh. Nya mohon. Sae bisa. Bener anu mah jujur Pak RW demi Allah. Teu butuh. Bener. Uing mah can pernah sabaraha terserah. Dek mere nuhun. Dek mere. Tuh, ya, baik 13 cedok. Aing. Tah, sok Pak RW. Anagaan bedaskeun. Siap nu bieu teh naon? Tihon cewang lain bedas-bedasan. Nah, sababna jujur bahwa karena beliau hadirlah guru ngaji akhirnya punya gad. Betul tidak? Maka tidak ada yang tidak mungkin. Tuka duana RW baheula pambubung jadi RW teh. Pan ayeuna boga gaji pahayang-hayang. RT baheula mah Allah. Bere gaji pahayang-hayang. Itu cinta dan kasih sayang Pak Bupati. Betul? Hansip. Aya Pak Hansip aya? Sip. Baheula aya intensif henteu? Ayeuna aya henteu? Saha eta teh? Pak Bupati. Pak Lurah sok masih antara. Hansip. Tong sok tarik teuing atuh. Pilaku Pak Lurah tuh mere. Pak Lurah mah bager soleh. Aing wae ge. Jangan mama anu hansip anu di pasian mah hansip anu di Canaka desa. Hansip desa. Upami hansip RW hageung 1 juta. 1 juta. 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Juta. Ya, hansip mah. Mata kelobana teh hansip teh akal. Tapi lantas siapa sekarang RW hansip? Itu adalah pegawaian wayahna tah berekanya teh ku ibu bapak sadayana. Sok udulan. Aya. Aya. Oh, alhamdulillah euy. Kumaha lurahna kan. Lurahna mere we ka handapna ge. Tah ieu RW teladan. Matak cek bojona ge. Biasa we tuh.
lamun dek keprok mun moal sok burukan nges pokoknya mah keprok pokoknya mah malam ini kita berbahagia mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kesian pirang-pirang manfaat. Wahai para pemuda pemudi, ingatlah bahwa yang dikhawatirkan oleh Pak Bupati Bandung ketika para pemuda-pemudi terjebak oleh prostitusi. Apal prostitusi apal? Anu kikituan. Ya, kade temenang kita teh mabok-mabokan. Tong sok ngarasakeun. Lamun kira-kira mabok tong kagok. Sadlung. Oh, ada eta teh naon? Da karunya keur jadi indung bapana. Sabotol angger lieur. Sadlung mah pugu. Ya, sokah urang tihon cewan heula. Kita perlihatkan kegagahan kita. Oke, cicing. Tunggu ka piluan. Bapak nu dipengker masih kena betah? Betah? Siap. Nepi ka jam sabaraha? Jam 3. Siap, Pak. Aihan we aing atuh. Oh, lamun saimbang ojong eta mah dawi ge sok sarua. Geus saimbang jeung golek. Sok. 1, 2, 3, nu hareup heula. Cihuan sewa. Musik. Pati pegang pati aing ibu ya Allah ya Rabbi ngaji di dieu mah kan calawak teh boleh sok anu ti tukang bapak-bapak siap tong elek ku ibu-ibu sok Pak Gelah mama, itu bagian bang ada isu nabi tadi tuh. Oke Pak ada hari cicing matur kumaha di luar panggung. Malam ini adalah milik Haji Tata. Pak RW wayahna cicing. Oke Pak Lurah sekedap deui. Turun nyaho ka handap turun terus naik. Lupa. Oke. Soalan can berat. Lamun tos non jalan-jalan karet nya sok bu beli pengger heula 1, 2, 3 itu cicing
teh larapkeun dina kahirupan ayeuna urang. Naon? Masjid-masjid eusian ku urang. Majelis-majelis taklim eusian ku urang. Naon sababna eta cikal bakal pikeun urang nyang hareup Gusti Allah. Tah ibu bapak sadaya ieu teh jadi saksi jaga di yaumil kiamah. Nalika ibu jeung bapak sadaya kumpul ngariung bongok ngarojok ieu patepatan, maka jadi saksi di yaumil mahsyar. Ibu bapak hadir di ieu tempat sehingga jadikeun wasilah amal ibadah saya. Terus tah kitu Pak RW mangga satu. Dulu rumah. Sami Pak RW. Oh, nyiksa mah kumaha we carana. Teu kudu ditenggelan. Bahkan itu kudu pakades mah tuh. Pakades kudu naik we. An buka desanya ada pulang kali dakal. Itu udah gitu orang naik tadi. Nah, yang kedua untuk mengisi kemerdekaan ini, apa yang mampu oleh ibu bapak semua lakukan. Ibu bisa nyen katel. Eusian kemerdekaan teh lain eusian ku papasean. Ieu mata tangga tuh kau meuli motor. Panas. Aya urang dieu. Wah. Iya mah. Ya. Mana darah yang mengalir di dalam jiwa kita? Laras. Oh, cicing, ayo mereka ngetes pemuda. Indonesia. Putih pulangku. Terus kamu berdiri mau apa? Mungkin rok sih harapan aing. Hari ini dia tinu ngolah, tinu kolot. Mana? Ayo, ngadeg. Neng. Mana dia? Dia, sini dia. Hah? Tolong teleponnya. Hah? Mana ada ayam KKN? Mana? Yang KKN dari mana? Dari Win. Sini kamu. Kamu dari Win. Oh, semuanya dari Win. Saya kakak kelas kalian. Kamu kenal dengan Pak Warek? Satu. Warek. Pokoknya mah wakil rektor. KB dan boga anak eta. Tanyain ke rektor kalian, hafal tidak dengan Haji Taka? Mudah hafal Haji Dak. Minggu nah sorry. Ya, jadi dua ye. Wing ngaji tengah ieu teh dua. Hiji sing loba deus deukeut jeung Gusti. Lamun urang kaayaan teu ripuh riweuh jeung sagala rupana jauh jeung Allah ripuh ka dituna. Ya. Matak lamun urang hayang bagja dunia akhirat sing deukeut jeung saha? Kunaon beresna? Puso salat. Matak tong kade tong loba ninggalkeun salat. Salat kacida pentingna. Sabab pertama yang akan ditanya di yaumil kiamah dina alam kubur adalah salat gak bener, kadituna bener. Ieu mah atuh riweuh jeung pamajikan saradaek teh beja ka Allah. Riweuh dunia tara ngomong kan boga duniana. Teu boga duit tara daek ngomong kan boga duitna. Leres. Sok ngomong atuh dimulai ayeuna mah. Bebeja jeung Allah. Ya. Iraha waktuna ngomong jeung Allah.
berang penting kartos nuka duana mangka hade eusian ieu alam dunia ku pirang-pirang kasayan nya titip abdi satya can simkuring undur diri urang palurah urang sepuluran heula palurah diangkas palurah inilah calon lurah yang akan datang lagi. Lurah mangga. Ya. Anu tadi soalnya Indonesia apa tadi Indonesia? Kurang sambut. Indonesia merah darahku. Palurah. Naon? Enggak, Palurah. Tadi Palurah atau sambutannya? Atos. Tah, abdi mah hoyong mempertegas di ka Palurah. Ada Palurah. Oh, Palurah. Oh, abdi langsung Palurah mah calik. Palurah. Jadi ieu Palurah bahwa maju mundur na ieu daerah maju mundur na ieu wilayah berarti tergantung laras sanajan ayeuna wargana tukang bobok tukang karok tukang mukaan amplop itu lihat sanajan wargana tukang bobok tukang tarok tukang mukaan rok dek tukang judi dek tukang naon insya Allah lamun pamimpina bener maka negara maka iya wilayah pun pasti bener tapi lamun palurah tapi mal-malnya dulu tenang. Tapi lamun ayeuna palurahna geus tinggalkeun culdog tinggal igal teu jiga baheula eukeur hayangan. Contoh palurah tipan baheula mah masih tarang. Contohna da ieu mah soleh. Beda. Ieu mah keur nyontokeun. Palurah ku anjeun ya, ku sabab palurah teh bener dipilih ku ece teh nya, jeung ku akang teh nya karena melihat sosok beliau itu yang santun, yang berdedikas, punya moral dan tanggung jawab, matak matak jadi lu, tah meureun boga kanya, leres. Tah ayeuna teh palurah ge mikeun kanyaah ka deudeuh ka ibu sadayana. Kunaon? Ku pirang-pirang naon bantuan-bantuan nu aya di desa Sukamul. Biasa gitu. Aing acan lamun kelurahan aing beang dicarekan yo. Aing dicarekan ku masyarakat pada sieun. Matak bener bahwa masyarakat itu adalah tangan Tuhan. Matak tong wani-wani pemimpin itu bener antu sabab palurahna bener amanah jujur kade palurah abdi rek ka mana teh salira masalahna bupati deket jeung aing aduh lah enggak jujur sekarang bajunya beliau juga udah sama dengan Pak Dadang
Pak Lurah, selama ini apa yang menjadi acuan Pak Lurah? Keinginan dan cita-cita Pak Lurah yang belum sampai saat ini. Tengekeun, tengekeun. Tengekeun. Ulah suudon ka Lurah teh. Geuleuh da abdi mah. Ya, apa yang menjadi kekurangan? Apa yang menjadi Adit tidak mika resep komo ibu orang Nahdlatul Ulama eueuh ti dituna kudu demo. Kalau ada ketidaksepahaman calik ayunan Pak Lurah nyarios. Abdi berharap ini Pak Lurah punya angan-angan dan keinginan dan cita-cita untuk memajukan warganya. Keandainya yang belum tercapai, ya ibu ulah dekin ka frontal ulah ngomongkeun di tukang paling ngewu. Paling ngew, paling masuk ngomongkeun. Jujur nih Pak. Tah ieu bedana lurah teh dikitukeun teh malah kaseri senyum. Ya, coba lamun nu lain. Jujur. Ini teh eleh gado teh. Ayo janggotan Pak Lurah teh lah. Di tadi minta melong lagi riuh teh. Pak Lurah alun si gorengnya. Dalam di Mekah mah ditoel gitu kan. Menang. Nih, sok Pak Lurah. Apa yang belum bisa tersalurkan? Ya, mondek ngambek beungeung di hareupeun. Tong ngomong di tukangan paling goreng patut lamun ngaku umat Islam tapi ngomong ke lurah di tukangan. Mun salah lain disalahkan tapi bener mangga Pak Lurah. Aja. Hatur nuhun ka pangerteun. Pemirsa Pak Kiai Haji Tata. Alhamdulillah panjenengan khususna KRW Salapan masih seueur pada melang anu teu acan kalaksanakeun ya, terutama di bab bansos ya, karena salah satu hal panjenengan di samping kewenangan abdi terbatas gitu ya, kewenangan abdi terbatas karena terkait dengan bantuan sosial teh Pak Kiai luar biasa ya. Jadi kepala desa dimulai RT RW kepala desa mah lain alim di naon disalah ya. Tapi kemampuan atas kewenangan tersebut abdi dacan biasa. Magi terkait dengan bantuan sosial khususnya ragrag di pusat ke kabupaten teh sanes kewenangan abdi sanes disetujui ku abdi. Eta panginten salah satu halna anu naon namina teh terutama terkait dengan bantuan sosial. Itu margi upami ayeuna tatangi manggul beas ya. Ngalangkung we kagangna si eta deui. Anu menang si eta deui, si eta deui. Bener. Itu. Laras tuh. Cung mana si eta deui teh. Tapi alhamdulillah khususnya di RW Salapan. Kela Pak Lurah. Itu si eta deui. Kiai Pak Lurah orang mana? Oh, Pak Lurah orang dia. Mikir atuh. Tah anu kudu diwowohi teh urang. Iya. Ngan dengekeun heula acan beres. Cicing lain ka. Bieu. Lain teu ngusahakeun. Ngandu masar kana babat. Yang sangsara wae hirup. Ibu ari bansos teh naon hartosna? Bansosnya. Ai eta teh keur saha? Ari ibu hayang sangsara saneng-neng. Namun hayang we dibere. Tah, keterkaitan eta. Lanjut Pak Lurah. Icih, iraha deui. Nyarekan lurah iraha deui, nyarekan kades naon? RW iraha deui.
anu ke ayeuna. Nah resepna kieu ari jeung Kiai Haji Tata teh. Ya. Jelaran. Nah, biasana naon Pak Kiai anu ieu teh. Tah ayeuna mah minta bantuan ka Kades. Gitu. Danger bayaran mah. Gede kali Pak Lurah. Ini kan masalahnya bagai hati. Jadi jujur Bu ya, jujur Bu. Saya semoga istiqomah. Enggak, aku jujur. Bahwa saya mulai bertabligh itu dari 97. Saya tidak pernah melihat dan saya tidak pernah tahu berapa isi amplop yang saya pegang. Kenapa? Karena itu adalah satu mutlak untuk yang di rumah. Iya betul. Makanya saya tidak mau kalau isi amplop itu saya tahu. Saya dari dulu tidak mau tahu urusan berapa, yang undang saya terserah. Terserah dek merek, pek te merek pek. Cek simpuring tadi kayak gitu. Kenapa? Karena saya tidak mau bahwa dakwah ini dijadikan alat untuk kerja saya. Ingat, saya paling benci kepada mubalik, kepada kiai, para ustadz, para ajangan. Kalau sudah berani hitung-hitungan dengan umat. Jujur, kenapa? Kalau kita sudah menghitungkan dengan nilai, maka nilai ibadah dia akan hilang. Maka saya senantiasa silakan. Nah sababnya, dah yakin bahwa nungundang ya boga pola pikir sendiri. Hidang sorangan teh kudu dibejaan. Mata leuwih nurus tunjung, anu ngondang teu mikir. Tapi enggak jujur. Kenapa? Saya selalu mengalamatkan ke istri saya. Mah, istriku yang tercinta. Belahan jiwaku. Engkau adalah jantung kehidupan. Aku selalu ngomong begitu Pak Lurah. Karena kenapa? Karena saya bisa berdiri seperti ini karena kekuatan doa seorang istri. Jangan sampai ketika kita sudah berdiri di atas, kita melupakan jasa seorang istri. Karena doa adalah ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Dan doa itulah yang keluar dari mulut seorang istri yang senantiasa siang dan malam mendoakan seorang suaminya untuk menjadi orang yang terbaik. Aina geus gablek duit, poho ka pamajikan. Mata aing paling geuleuh ka lalaki. Aing teu hayang ka lalaki. Nah, mata kade Pak Lurah. Ketika Pak Lurah berjuang bersama istri yang tercinta, jangan lupakan istrimu. Ya, maka kenapa? Jujur Bu, saya selalu ngomong ke istri saya, Mah tolong jangan kasih tahu ya berapa amplop yang didapatkan. Kenapa? Karena saya tidak mau. Dan ingat Mama, jangan sekali-kali membedakan malam ini sekian, malam ini sekian, malam ini sekian. Pokoknya jangan jadi patokan. Makanya istri saya tidak pernah mengenal. Dan sampai saat ini Pak Lurah, santri-santri di saya itu makan, minum, modal gratis. Pak Lurah di habis santri tidak pernah diminta. Karena cita-cita saya ingin memuliakan santri saya ingin menjadikan santri saya lebih dari saya. Itu Pak Lurah. Dan saya merasa yakin bahwa suatu saat yang berdiri tadi, dia akan menggantikan saya. Saya berulang-ulang setiap malam dan setiap hari saya cuma bisa nangis. Ya Rob, jadikanlah santri saya yang senantiasa akan menggantikan saya ketika saya meninggal. Maka saya yakin yang tadi berdiri pertama kali, dia akan meneruskan saya. Dan dia akan lebih dari saya. Makanya doakanlah ibu bapak semua, mudah-mudahan Saudara Abdul Malik semoga dia terkabul segala cita-citanya. Dan
anu tadi deh anu make baju hideung nya keur mah heueuh hideung gitu eta teh keur pesantren. Ibu pengen tahu sejujur ini anak pertama datang ke pesantren tidak bisa apa-apa, ngaji teu becus ya. Pagawean anak naon? Ardolin, dahar modal. Pak, antarkan ibu balik data. Ketika sekarang dia sudah mulai ke kitab kuning, percaya kamu baca Quran itu becus, kitab kombo, tapi ayeuna. Maka siapa ibu yang ingin anaknya pesantren silahkan datang ke Cikopo. Ya, silahkan. Ibu abdi tidak akan menargetkan, silakan ibu dek masihan empe, teu masihan empe. Yang terpenting anak ibu bisa. Ya, dan alhamdulillah Pak Lurah, pesantren Simkuring dapat ada satu kekuatan. Jadi lamun SMA, maksudnya SMA ya kelas 3, lamun hoyong kawin insyaallah ada dispensasi. Ya, jadi lamun hayang kawin kokot kuing. Lamun kitu teh insyaallah. Asal syaratnya dari pesantren di Simkuring. Dan alhamdulillah tahun kemarin ya yang masuk ayeuna alhamdulillah genep murang kali santri lolos seleksi. Kieu patut. Lurah. Ya, Neng. Jadi Neng tadi win semester seberapa teh? 7. Alhamdulillah. Ya, berarti kantun. Hah? Kantun berapa lagi? 18 ya. Insyaallah. Ngambil jurusan apa? Oh, PGMI. Oh, bentar. Yuk. Ayo. Yuk. Administrasi publik. Kamu sama konseling, berarti nanti di BK kamu ya. Oh, kamu pendidikan matematika beda tarang lagi rada lega. Pegawai nah yang mau mikir toh. Eta travel, kamu lulus, saya tunggu di pesantren saya, urus travel haji umrah saya. Dan kebetulan saya punya KBI AHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi insya Allah kamu lulus silakan datang ke pesantren saya. Ya, si Malik hayang, ninggalin saya. Nah, lanjut Pak Lurah, terakhir ya. Ya, panjenengan etalah sebagian besar nama lah Ustaz terkait dengan infrastruktur panjenengan masih dalam proses perjalanan gitu ya. Ya segala apapun kekurangan panjenengan khususnya pribadi sekarang alhamdulillah panjenengan aya panambihan masa jabatan ya anu kedahna tahun payun pemilihan deui kepala desa karena ada penambahan 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun jantan ke di tahun 2027 sebenarnya aya pemilihan deui kepala desa eta sakirangna pangitan abdi ngapunten nyuhunkeun piduana ka masyarakat khususna aya di Ciwalengke mudah-mudahan abdi ibu warga masyarakat Ciwalengke keluarga abdi panjenengan dipasihan panjang yuswa tur barokah Amin Allah. Itu panjenengan Ustaz. Atur nuhun Pak Lurah. Ingat, saya tidak berharap ketika ada ketidaksukaan dengan Pak Lurah jangan ngomong di belakang. Lebih baik duduk bersama. Itu lebih baik ya. Dan kedua, keterbukaan dari Pak Lurah sudah kita lihat. Jadi berharap abdi komo Pak Lurah orang dia berarti wayahna Pak Lurah lain orang mereka beda-beda ke daerah lain. Tapi utamakanlah yang lebih utama, yakni daerah Ciwalengke.
ngabeda-bedakeun lain ngaapilainkeun, tapi jelas siapa yang pertama kali mendukung disitulah adalah warga kita yang sekitar. Nah, kami berharap Pak Lurah, inilah warga Pak Lurah yang berjibaku dulu, tolong perhatikan lebih dekat kembali dengan masyarakat. Pak RW kupingkeun, dangukeun, regepkeun, dengekeun. Sing bisa sahieu sapihanean jeung lurah. Asik. Bahasanya begitu mendalam, mengalir bagaikan air mengalir. Cie. Pokoknya Bu RW lain cek abdi dan tadi kayaknya Pak RT, abdi berharap marilah kita bekerja sama, kita bahu membahu, isilah kemerdekaan ini, isilah dengan kebersamaan, paheuyeuh-heuyeuh leungeun, paantai-antai panangan. Lamun ayeuna urang nyapuan ku sapu hiji, insyaallah moal bersih. Tapi lamun ku sapeuketan urang sadayana, babarengan ngurus ieu daerah, insyaallah akan keberkahan akan tiba. Ya, siap? Siap? Siap berdaskan? Siap berdaskan? Siap berdaskan? Lanjutkan. Terakhir disimpulin, Ibu boh pilih. Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh baik haji, insya Allah kanggo sasi 2025 sasi Februari itu 26 juta, 27 sudah plus dengan paspor, jadi 27 plus paspor. Silahkan kalau ingin tahun depan, kalau ingin tahun sekarang, insya Allah keberangkatan di bulan November ya, itu 4 juta rupiah ya. Iya, OTW. Nah, OTW teh? Oh, on the way. Oke, tungguan we di gang. Muka 2, Ibu sekali dia abdi mahakeun bilih putra putri Ibu teu sakolah henteu nya, malah kan jadi abring-abringan ka itu ka dieu pugu, mangga kusim kuring diantos di rorompok. Mangga anu gaduh gaduh handphone catat nomor SIM kuring. Anu bawa nu teu boga mamotong. Ayo nanya ge, nu boga HP, nu teu boga HP tulisnya bujur. Mangga catat nomor pribados 082. Oke. 082 127 366 667. Wihan 082 127 366 667. Atas Acan teka kuping 082 127 tilu genap 7 atas. Catat kurung buka di dinyana, lamun teu begitu dibrai dibuka aya Prabu Gandasbara, berarti eta nami lakom simkuring pamasihan ti kersana Pangeran Raden Arif Natadingrat Kasepuhan Cirebon. Pribados karuhun di Cirebon. Jadi nami simkuring Haji Tata. Lamun manggil nu sanes mah aya wanting itu manggil simkuring ama. Ya. Pilih Ibu resep kana tai kotokan. Buka wae dina tai kotok dirinya Prabu Gandasbara. TikTok. Nu Ibu sok TikTokan. Tingali buka dirinya Prabu Gandasbara. Lamun dina Pasebokan sami ya, dina Facebook eta Prabu Gandasbara, dina IG na
Prabu Gandas Bara. YouTube. Hah? Dina YouTube Prabu Gandas Bara. Atanapi tidinya muncul Pondok Pesantren Fajar Asidiki. Itu akan muncul ketika Prabu Gandas Bara ataupun Nami Simkuring itu akan keluar. Silakan like dan komen. Hah? Oh, disubrek. Nah, disubrek. Ya, itu pangitan. Ya, jadi ibu mangga terus jadu nomor handphone Simkuring, pilih rek daftarkeun murang kalina. Insya Allah dengan tangan terbuka saya ingin memajukan dan saya ingin mencerdaskan umat. Ya, jangan berpikir masalah dulu materi, tapi berpikir bagaimana kita menyelamatkan anak bangsa ini. Yang ketiga, pilih ibu bapak badai hoyong umroh, silakan. Hoyong hajian, silakan daftarkan. Ya, hoyong gratis. Siap. Gratis mono. Di dia gratis nepikeun ke bandara. Di bandara lempang kabehan. Oh, dan baik musim puring dibiayaan di dia nepikeun ke bandara. Jangan di bandara lempang nepikeun ke Jeddah. Ya, sakitu panginten ibu bade ngapunten moal. Bade ngapunten moal. Bade ngapunten moal. Bade ngapunten Pak Lurah moal. Bade ngapunten Pak RW bade. Pak RT bade. Alhamdulillah. RT moal. Karunya atuh. Ya. Insya Allah kita akan ketemu kembali di gelombang dan episode yang akan datang. Eta oge lamun aya nu ngundang. Lamun eueun ngundang mah alhamdulillah. Dan doakan saya ya, mudah-mudahan jujur ya bahwa Adi teh Pak Lurah sareng menuju ke ayan kondisi kirang fit ya. Menuju teu damang. Ya, doakan mudah-mudahan besok karena perjalanan begitu jauh dari Kuningan terus roadshow ya. Jadwal yang harus saya tempuh. Doakan mudah-mudahan abdi sing sehat. Amin. Ya, doakan abdi sing istiqomah. Amin. Doakan abdi sing soleh. Amin. Dan doakan abdi mudah-mudahan bisa nambah deui. Amin. Rezekina. Amin. Capek ngurus pemajikan loba teh. Lain ngeunah teh keur eta ngumpul. Nah, mas panjang deui. Nah, pokoknya mah bobot panon carang catakan di luar sausap rambut, di handap sausap dapal, nyanggakeun dina kabodohan Simkuring, bodona estuning bodona Simkuring, sayana estuning keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salam bedas lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.